datang ke kota Soleman Pahlawan jeung Komarus Sobar kira-kira jam 12. Terus Soleman Pahlawan sujud syukur ke Allah. Moe kue di kota bener para hadirin rame kaayaan di kota. Soleman Pahlawan jeung Komarus Sobar moe kue cek Soleman Pahlawan Komarus Sobar ulah kanu caang calana sia katemong tah. Kang cek Komarus Sobar ieu beuteung nyangkin peurih. Di leuweung maleheung we teu ningali nu barang dahar teu peurih-peurih teuing. Nah hirup ai keur balangsak mah kieu. Ningali batur barang dahar urang cicing di nu poe jadi urang ngagayeman teu puguh eueuh nu digayeman. Deudeuh teuing Kang teu kuat ieu kuring beuteung lapar. Komarus Sobar sing sobar anjeun sing tawakal ka Allah. Wayahna we nyokot kadaharan batur ngaranna maling meureun eueuh turunan urang kudu maling. Kang aduh ieu beuteung geus teu kuat kudu kumaha Kang ieu? Jang ayeuna mah kieu. Ai hirup hayang barang dahar hayang boga kudu ngaluarkeun tanaga tetep jang. Teu meunang hayang ngeunah hirup mah barang akan hayang usahamu. Itu nenek-nenek dagang sate dalame nu dagang parame. Eueuh baturna euy. Urang deukeutan sugan we urang diparentah ngumah tiri. Nah didinya engke urang boga pagawean keuna di mana aya nu dahar teu kolot beri ku urang urutna euy. Wah cocok bener Kang. Kumaha we geus kieu mah lah. Soleman Pahlawan jeung Komarus Sobar ngadeuketan anu dagang si nene-nene. Barang datang ka nene-nene eta budak aya di nu poek ka banyur ku kobokan. Nek kira-kira atuh ya Allah ai parangsa emat tunggul kalapa maneh teh da di nu poe. Hampura ujangnya ka dieu kanu caang ieu. Calana rajit nih. Jang keur naon maneh? Alah balangsak nin. Balangsak pugun ini ge balangsak ieu icalan eueuh batur. Daek ngabaturan ini ngumah piring ya. Kayak diberek ku nini dahar. Alhamdulillah bener euy. Daek wae cenah ni aya kakumahan piring. Digawe kumahan piring. Alhamdulillah asal aya remeh-remeh diberi ku Komarus Sobar. Bener Kang geus rada kencang-kencang beuteung ieu. Kitu we asal aya restan dihantem. Ngan cek Komarus Sobar asa dosa hirup teh Kang. Dosa kumaha? Eta we lamun aya nu keur dahar uing mah ngadua-duakeun ulah CF we. Pala saderek Komarus Sobar jeung Soleman Pahlawan teh beurih beujit. Aing ngalakukeun ngarempak larangan Allah mah teu wanieun. Sebab sieun jadi panyakit sangketa di dunia sampai ke akhirat. Neangan nu halal. Eta si nene-nene Pak icalanana teh majeng. Komarus Sobar tukang ngumah piring, Soleman Pahlawan tukang ngegeber sate. Terus teu kacaritakeun Soleman Pahlawan, kacaritakeun anu geulis Pak Nyi Badulaila turun ti karaton. Anu keur gelut mah gelut jeung oray Pak. Ku hayang kanu geulis nepi ka gelut jeung oray. Lamun oray paeh tak kakarak eta piminantueun raja. Lungsur nu geulis maksudna bade balanja da kesel meureun. Diiring Pak, dihapit ku serdan. Anu geulis teh mapai-mapai tukang dagang milari anu dipake ka hoyo. Cek Komarus Sobar, nenek, ai itu saha nu diiring-iring.
Ya Allah barudak pan eta anu diperbutkeun teh eta anu kasebut nyi Badulaila. Waduh bener Kang geulis euy. Muga-muga we cek Komaru Sobar ka dieu jalana ieu balanjana. Cek Soleman Pahlawan Komaru Sobar hade calana sia kacaangan tah. Nyangkin deket eta nu geulis wah Kang jigana ka dieu balanjana ieu. Bener Pak dilingkung kudu jaga Komaru Sobar calana sia awas dan geus kate mong langkai atuh da Pak rajib calana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng aya naon sabaraha ieu satu sukna nini? Alah mun cara urang mah paling ge 50 rupiah neng pangmangangkeun 100 nini. Nah beres cek Komaru Sobar. Komaru Sobar harita anu mangangna Pak cek Komaru Sobar ieu nu geulis supaya lilahkeun ku aing ieu areng dibaseuhan ieu. Areng dikepret ku cai jadi ngageplek we Pak. Eta Komaru Sobar bari ngageber sate bari ngahariring we Pak. Kumaha dulur kajadian eta Nyi Badulaila nepi ka menu aya di dinya eta daging seef dipanggang kabeh di dahar manukeun. Waduh cek Komaru Sobar kenceng beuteung aing bakal teh ieu. Nini teu aya deui dagingna ni teu aya neng seef nih ari eta putra sanes. Wah cilaka ieu sumuhun ai kitu kunaon neng anu mana lanceukna nu mana raina teh. Oh ai lanceukna ieu tah anu dijuru dinu poek tah ai nu ngageber sate eta raina kunaon nini maroek bae duka teuing barudak berkotoran meureun. Ai lanceukna saha jenenganana nene? Oh lanceukna Soleman Pahlawan neng. Ai raina Komaru Sobar. Ya Allah nini neng mani kukurayeun nguping ngaranna oge. Nini neng amanatnya ka putra nini anu dua. Ai neng malaineuk mandang harta kakayaan ni saha nu bisa maehan orai eta picarogeun neng tawaran ini teu hayang ngadaftarkeun di kitu permios kanu geulis. Aduh barudak kunaon nih cek Komaru Sobar kumaha ieu ampun nini mah aris maneh teh baroga naon ih teu boga nanaon calana geus romeng kitu. Iya dibelum ieu teh sate di dahar henteu dibayar nih kantenan we da langkung tina bayaran oge lain dieu teh nanyakeun naon naroskeun anjeun di aku putra we cara kunini pokna teh mana kakana mana adina heuh laju amanatna kudu ngadaftarkeun ujah saha nu bisa maehan orai cenah eta pisalah kieu. Wah beres Kang daftar Kang beres ieu Jek Soleman Pahlawan beres si beres calana tenyo ieu nu nongton ti unggal nagara Komaru Sobar batur make maputa perang jeung orai ai urang nek make calana butut kakait ku buntut orai ge acak-acakan nang tai sia. Kang tiap-tiap aya pakaian we cenah nu leuheung ieu kadaanan urang nyaruaan ka batur mah iih cek nini barudak sanggup maneh ngalawan orai ai sanggup mah sanggup nih ngan calana riweuh ieu kieu barudak atuh nini boga samping kebat tilu urang jahit we saurang sasetel kaput leungeun nyetong
Alhamdulillah sini bela samping kepat anu tilu didamel acuk majeng lancingan menang saurang sesetel calana batik baju batik. Wah cocok kang dia pakaian dinas dia seragam urang dia los batur gara rinding ya urang majeng pas ya mah teu kudu ginding geus daftar Soleman Pahlawan jeung Komaru Sobar barang diumumkeun pala saderek anu sanes bingung ieu teh raja di mana patih di mana ngaran Soleman Pahlawan jeung Komaru Sobar dianggapna lain jelemi alit pala saderek. Jalmi anu korban sanes sakedik tos seueur paling lami 10 menit Pak gelut jeung oray korban tunuk kana waktu ninggang kana mangsa giliran Soleman Pahlawan. Soleman Pahlawan maju maneh ka lapangan jelema geus bingung nu mana jelemana barang jol teh Soleman Pahlawan calana batik baju batik menang kaput leungeut eta jelema kabeh surah ngomong ka raja-raja ai jelema edan maulah diasupkeun dianggap Soleman Pahlawan jelema edan. Wah cek Komaru Sobar pipaseaeun bener ieu laju ear deui wah ieu cenah baturna hiji deui ieu waduh cek Komaru Sobar kadewek ieu muga we Gusti sing tabah ieu emutan sing sobar sing tawakal Kang terus Kang maju ulah mundur Kang. Soleman Pahlawan disalurakan maju kana lapangan eta anu sakitu legan ditongkon ku puluhan ribu manusia pala saderek barang dibukakeun eta oray ber Soleman Pahlawan siling seret jeung oray batur 10 menit korban Soleman Pahlawan setengah jam siling seret terus barang setengah jam eueuh nu eleh eueuh nu menang dugi ka sejam anu akhirna oray leuleus Soleman Pahlawan leuleus jelema geus eueuh nu ngomong Pak bingung abi kulantaran Komaru Sobar sieun maot Soleman Pahlawan kapaksa luncat kana lapangan buntut oray dicincak ku Soleman ku Komaru Sobar celaka bepae harita kena geger Pak penonton kabeh teu sah ieu sebab ku si batik nu hiji deui dicincak buntutna raja lamun nepi kalabah dijadikeun masalah ieu banjir kajadian ku Lautan Getih. Waduh heboh Pak sebab ku calana batik ditincak buntutna hiji deui cek raja kaula moal bisa ngahukuman kumaha anak kaula bae turun Nyi Badulaila cek Nyi Badulaila tetep sah ieu urusan sanajan teu ditincak buntutna tetep ieu oray bakalna paeh nu sanes ngan ukur 10 menit cek Nyi Badulaila meureun tetep ieu teh meureun waris kula bisa lakieun kaula nek ngaromong naon cek Nyi Badulaila pala hadirin kabeh ngabileng sadayana ngancam ka urang nagara Tajul Muluk bakal banjir ku Lautan Getih. Soleman Pahlawan nangis Komaru Sobar akang teu sanggup nikah ka Nyi Badulaila sok sieun kajadian hebat wayahna kumaneh bae kawin alah cek Komaru Sobar ulah tahan harga Kang wayahna ku akang tikah abdi ngabela akang can puas sebab abdi rumasa dibelaan di guha oray baheula pokona akang jadi panganten ulah keengkang akang lupa panganten kuring nu jadi centeng di luar
Paladirin Sulaiman pahlawan kajadian ditikahkeun ka Nyi Badulaila lantaran lalakon nikah nepi kana nikah ya. Anu akhirna Sulaiman pahlawan jeung Nyi Badulaila nu papanganten Komaru Sobar jadi centek. Para hadirin dia penting serangan hebat. Alhamdulillah gagahna Komaru Sobar anu nyerang eueuh nu bisa balik deui. Isuk-isuk amalatak bangke manusia. Panganten teu lilir-lilir acan. Cek Sulaiman pahlawan Komaru Sobar kumaha maneh paseana pokona kang ulah bingung. Lamun kuring kudu tepi kalabah pasea kadenge ku akang ngaganggu kanu keur papanganten. Pokona janji beres, percaya budak ngora. Istuning hubungan jeung Allah dulur. Sanajan lobaan eleh ku Komaru Sobar. Lain seetik golongan anu saeutik ngelehkeun golongan anu loba. Tuhan Allah dina Al-Quran kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kitu ai izin Allah mah. Di mana manusia anu terus hubungan ka Allah, insyaallah menang pitulung ti Allah. Alhamdulillah dulur lalakon sabulan aman eueuh nu bisa nyerang deui. Sebab lamun nyerang ka Komaru Sobar eueuh nu bisa balik deui. Jadi Sulaiman pahlawan ke rumah tangga jeung Nyi Badulaila poho kana parentah kolot titah neangan ca. Eta Nyi Badulaila lantaran dedeketan bae jeung Sulaiman pahlawan anu akhirna patuanganna teh melenung. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Ecrak menuju bulan 8 bulan 9 bulan Gusti menengis ngunggul ka hareup. Lamun dempang Nyi Badulaila kos tentara nangkep tamur ditenyo ti tukang persis kalapa doyong. Jadi Nyi Badulaila teh kakarak 7 bulan salamet nujuh bulan nu meta kudu karunya ka kaum ibu boga pagawean nu berat reuneuh kaum ibu coba lalaki daraek reuneuh coba lamun aya lalaki reuneuh teu moal kaluar bener teu kapaeh deui bener pamanggung. Para hadirin anu akhirna kumaha ieu Sulaiman pahlawan barang beres salametan nuju sasi emut ka parentah nu jadi kolot.